Teh sore-sore teh meuni asa kalaluman besti, barudak euweuh ulin ka teu ninina. Keng teh rek nungguan bapana we mulang damel. Dinaha cekeng ieu teh tara biasana 4:30 acan mulang. Tada biasana mah poe Sabtu teh mulangna teh sok awal keneh. Singkat cerita geuning ieu bapana tos mulang tuh alhamdulillah masihan rejeki. Teu geuningan besti ari poe Sabtu teh sok asa bungah da poe gajihan. Kantos dipasihan acis mah hayu cekeng wang meser heula beas. Sa we besti meser beas 10 kilo saminggueun di abi mah 10 kilo teh. Eta loba rakyatna nu keur mareujeuhna bareuki emam. Geuningan ieu teh jalan kuburan da nyanak jalan pintas besti ameh tere. Orang jembatan geuningan ieu besti diwaaskeun tadi lamun HP ieu ti dijebur ka handap. Ieu teh wayahna we duaan besti geuningan da barocil tadi teh teu ninina keneh. Geuningan teu lila tos nepi we ka jalan raya teh besti. Ngajajar tingali nu dagang sagala aya paya boga duitna. Nya besti moal hadarese sagala ge aya paya boga we jang meulina. Di mimiti bulan Juli mah abi teh ka daerah dieu teh bakal mieneng besti, bakal unggal poe. Nah kan si teteh Raina bade lebet TK, tah kapalih dieu TK-na teh. Tos nepi deui we ka tukang beas geuningan sok geura ulah pilih ieu teh ek nu mana. Abi mah paya ulah bubuk we beasna jeung ulah loba keusik. Tos hasil mah hayu wang mulang deui tong rurat reret wae bisi sagala hayang. Ieu teh mulangna mah ka payun besti ka jalan raya. Ameh engke tinggal belok we kitu kagang. Jeung ieu teh nu mawa motor teh kot saedana abong teu mawa budak. Da bener besti meuni kot sok siga nu pembalap wae. Tangka bumi tos nyampak si teteh Raina ye da amok ngenta jajan we tungtungna mah. Lian we cenah ceuk bapana teh bari pangninyuhkeun kopi. Geuningan para bocil mah keur ngaropi jajanan bari ningali HP. Tong eles yah besti inungna ge kudu we jajan ye jajan roti ge anger we dioloan deui. Nyan nu jadi inung mah jajan roti 2.500 ge diololoan deui.